nilai-nilai nu aya dina calpon. Jantan unsur intrinsik sareng unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsikna diwatesan di nilai-nilai. Nah, salajengna IKD-na adalah kompetensi dasar memahami dan mengidentifikasi struktur, unsur dan aspek kebahasaan carita pondok. Urang aya kitu lah. Urang senam tak-tak, kamari itu kita segala tosannya senam tak-tak aya nu naos kamari teh anu awe atuh senam tak-tak teh kumaha? Senam tak-tak kan kumaha tah? Ieu lirikna atau rumpakanna. Salajengna aya manfaat dina pengajaran dinten ayeuna. Contoh diajarkeun menjadi inspirasi si tokohna dina karakter urang sapopoe. Kita urang lajeng karena materi intina nyaeta. Nah, di dieu aya gambar naon? Fishbone pinter ya. Da urang mah pas biasa literasi mah nya. Di kelas 7 aya kegiatan katalian, aya kegiatan bulan bahasa. Jantan tinggal gambar dieu tos teu aneh. Dieu salarasna salian di fishbone atau selain fishbone aya deui bagan anu sanesna. Aya naon bae? AIH, Y-chart atau Y-chart ya. Aya nu terang teu fishbone atanapi tadi alih teras aya Y-chart. Eta teh kaasup bagian dinu naon nya? Di chart teh kalebet kana unsur fishbone. Unsur
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskon yang nakon beli bunga naon lu panggilan naon karena bingung bunga naon lu panggilan terus bapak nate nyarios ke bapak mama nate bapak lu panggilan Wow, agar kau asli. Oke. Hikmah ya. Urutkan bapak mah nu bisa ngarepkeun kageulisan di Kaderina. Kasih tekan kamu ada di mana? Tahu kan? Kasih tekan tadi kerjakan jangan diskon ya. Diskon teh aya dina materi tadi aya bari ditarokeun. Tos ngapa sadayana? Kami atos aya sabaraha soal aya sabaraha soal. Mangga dikerjakan. Materi atau Oke. Mangga dicek di WA Gena aya Google Form nu kada dikerjakan. Nyanda HP. Oke, kamu nyanda HP. Ambil laptop anu di pengker dari tadi. Anu nyanda HP. Hiji 2 kilo. Sahan di laptop nu di pengker. Terus sari tadi kan? Dia ngake HP anu biru. Terus di dinya anu itu di HP na Infinix. Bukan. Tadi lu HP biru sana? Ini. Masih ada kan dibaca? Masih?